Dek. Ayo non deui ieu atuh Ci Iro teh keur capek teh. Eta nu ngomong hayang disapa ku Piti. Oh, kayak bisa aku pitinya. Biasa fans biasanya. Ci Iro kamari ya ketemu fans di luaran itu nya cerita kayak, "Halo fans, rek naon?" Cina. Hayang minta foto ka Ci Iro. Amannya. Di itu di alun-alun Subang ya. Heeh. Aya Kang Deddy Mulyadi itu teh. Aya Kang Deddy. Iya kieu. Ci Iro kumaha mang? Tadi itu salting teh itu. Disapa ku bergunur. Gubernur. Astagfirullah. Gubernur. Tah gitu. Biasa Ci Iro teh ya di otak naon cing. Naon? Can aya hutang Ci Iro teh capek. Naon? Ada bebeja itu ka Pak Dedi. Pak Dedi, kumaha ye Ci Iro teh can bayar hutang ye nya. Naon? Pas arek ka Bang Emok teh jalan butuh kos kitu Kang Dedi. Kumaha? Karolong juga ngarana juga ate waturun sariri. Di mana ya jalan goreng? Itu tuh loba pokoknya mah di mana jalan goreng Ci Iro teh ya. Ya jalannya juga naon aja trotoar. Goreng-goreng ke jalan teh sampai gitu Kang Dedi. Sampai adu kamera kieu. Kang Dedi ya tinggal di jalan Kang Dedi meni ambruk terus aku kieu Kang Saha Dedi. teh saha? Batur atuh Batur. masa hewan atuh meni. Gitu, geus. Gitu geus gitu.